Bismillahirrohmanirrohim. Aki lengser tanda makalangan tawis kasih tanda kanyaah haturana bal anaking antosan helasa kedap rek dipapag upacara dipapag ku aki lengser aki lengser kilengser hati ngalana buligana bangun anu suka hati bangun anu bunga hati hayu aki bageakeun rombongan tamu agung bagja-bagja hati tanpa tanding bunga saya papadana hileng serang tinggal bangun nusukna bangun anu bunga hati bagja teuing bunga teuing nu di hati nu ditunggu tunggu rawuh ieu aki sejatadang ngahalang ngajuring kang sumping damping he anaki haturan bau anaki syampuni dawi gaya aku gede mana dawi bismillah Allahur rahman rahim bismillah Allahur rahman rahim pangeran sajagat alam lupin mujadir pinuji punyata bawi sesa boga sifat rahman rahim orek payung gerak pekakeun daang gerang yang bagja teuing bunga teuing haturan beanaki di papa kumbira rasa pambagean di sadaya nu di ati nu ditunggu haturan nu panganten
lumayan beban sae mah teu Nu dianti-anti supi, Awas. nu ditunggu-tunggu rawuh, mambagi hati sadaya, haturan nu pangantenan dipapak bubira rasa dipiring ku gending asih rum arum brai muka kabagjaan bagja anu pangantenan sakinah jadi udagan hirup umbup sauyunan haturan baanaki haturan wilujeng supi dianti-anti ku wargi bagja tina kanan haturan baanaki taya nu dianti-anti iwal tidep saestu gerak tampi sampaian kembang kamelang roncean mangle malati tawis pangangket ti calon ibu rama mertua kembang hidup kembang siap bentang hidup bentang terang sing terang salalamina jalan anu rek disorang dedeg tampi galip sanobari mangga kasep manggaliki miwah rombongan sadaya kepada rombongan tamu Bapak Ibu kami persilahkan memasuki ruangan mangga dihaturanan urang laligi nyalikan kursi di payunan pelaminan Neng tadi aya wawaki ti calon suami Neng parantos masrakeun tuh ayeuna Neng sakitu seueurna ieu rombongan besan sareng si AA ditampi moal Ditampi, sing tarik nih. ditampi, Nah ieu ditampi teh si AA nawungkul atanapi sadayana sadayana. kira-kira muat moal kamar lamun kabeh ditarima yuk si AA nawungkul atau kabeh ya jeung besa Si Ana Unggul. nah ibu kadangunya bapak anu ditampi teh panganten pamangkat unggul wayahna baralik deui weh sanes mah tapi ente tersadayana nyanenya alhamdulillah ditampi alhamdulillah si AA na oge sadayana rombongan besan semangat rupina mah Neng linggih deui areneng sareng si AA coba eta mah geus nyolonong wae panganten ngomong eta nya ngomong geus jadi tak dulu Bang Ari sebelumnya saya akan menghitung dulu supados Abdul baca dulu Yasin 7 kali balikan tatap dulu Neng agak tangga sakedik hitungan dimulai
satu dua tiga. Mwah. Pengantin nungguan wae. Sekarang masih dipegang bang. Nah sekarang keningnya Ari tak dulu ya Allah, udah nyelonong baik kan belum dihitungin. Siap, oke tatap dulu wajah neng. Ya tatap wajah neng. 1 2 3 sun keningnya. Tahan 7 hari 7 malam tahan. Alhamdulillah. Oke, silakan sekarang pengantin persilakan duduk di Pertamina. Pelaminan. Ayah huap ka dede, huap ka nyaa, mangga mie. Ibu ngambil nasinya sedikit. Mie, mangga. Sok. Nyanak sanguna sakedik, huapan yang umu. Nah, Ibu nyuapin Bang Ari. Nih kopiahnya nyengsol ya. Tar dulu. Dibetulin nyengsol baik. Habis cipika-cipiki nyengsol. Oke, siap. 1 2 3. Alhamdulillah. Ibu duduk lagi, Bu. Besan. Pak, hadiah Bapak punten ayeuna mah geus gaduh minantu anggap we anak sorangan. Cinta kanyaah kanu jadi minantu didikaneun atikaneun ku bapak peknya ayeuna mah geus jadi anak geus tong dianggap minang kanyaah bapak temongkeun ayeuna bapak ngahuapan mangga ngahuapan cep Ari huapan Pak asok mangga huapan Gusti ya Allah gede-gede teuing Pak heula atuh bareng masa kumpul kieu atuh lihat kamera Pak sedikit aja Pak yuk 1 2 3. Alhamdulillah. Duduk lagi Pak. Ari anak secomot jadi 2 comot. Duduknya berhadapan, tangan kiri berpegangan. Silakan saling bertatapan. Oke, yang mesra ya. Yuk 1. Oke, kamera siap. Yuk 1 2 Oke, segelas berdua. Waduh. Ya, makan juga sepiring berdua. Sekarang 1 gelas nyedot berdua. Silakan. Neng, tak neng palih dia, palih dinya. Silakan. Sedot. Alhamdulillah. Ngenaheun panganten mah nyedot cai. Eta tukang foto titah nyedot ragasi. Aduh ya Allah. Neng perebut Pak Kakak silakan Pak ageng-ageng milik Neng pek nanti siapa yang paling besar ayam bakarnya liatin dulu ke kamera Neng tangtung ke dia nak. Nah oke. Berhadap agak nyerong sini agak nyerong. Nah nyerong ke sana Neng nyerong ke sini. Oke siap 1 2 tarik. Alhamdulillah gedean sa liatin ke kamera Neng Umu ayeuna mah geus boga hulu hayam. Alhamdulillah hayam anu aya huluan tendeun keur kepeuting. Nah yang Ari berikanlah kepada istrimu silakan berikan. Nah itu rezeki ya. Nanti juga diberikan pada istri Neng nanti gigit berdua sama suami tapi tawaran heula caroge nya Neng nya tawarin dulu suami Neng cok mangga mayuna kaditu Neng. Neng Umu ayeuna kan geus jadi suami Ari manggil mesrana bebeb yayang atau ayang embeb. Mal urang manehna mah aa urang mah ka maneh manggil aduh Neng siap manggil yang mesra ya ngaheos siga orai koros
begini neng contohnya kayak turutan mang lengser. Nah gitunya nengnya tong era-era tong isin-isin, jangan malu-malu karena pasangan anak sudah sah. Memang kurang, sakit itu kurang, kurang aheos. Oke, Nenek akan mendesah sedikit. Makin sayang, tentunya makin sayang AA-nya. Mantap lah. Mau gigit dada? Mau gigit dada. Hah? Ya aing sok ketek edang atau paha? Oh paha. Ari dijawab, pilih mana? Dada atau paha? Sayap. Loh ilah ibu ditawarin pengen dada atau pengen paha, milihnya sayap. Sayap mah dekat kakelek. Oke nggak apa-apa, mau sayap mau dada mau paha itu sudah menjadi milik berdua. Hidup rumah tangga satu prinsip, milikku juga milikmu, milikmu juga milikku, milikku dan milikmu milik Bang Emok. Kadia ayahnya rame sih. Mangga gigit berdua, mudah-mudahan. Oke, tahan kamera, siap, rolling action. Oke, terima kasih. Ieu aya aurkeuneun. Alhamdulillah. Baik, hadirin berbahagia, selesai sudah prosesi jajab doa sungkem sareng sawer atau simpul sabar kanca ti rombongan Ibu Hajai sawer. Amit mundur, amit mungkur, paturai patepang deui. Hapunten nu kasuhun, hampura anu katada bobilih aya karepatan sinareng kaluputanana. Permios sanes teu sono, pamitan sanes punungan, mumpung masih keneh dina momen lebaran. Taqabbalallahu minkum samanasamakum. Wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir sinareng batin. Bobot sapanon carang sabakan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio saja saya bilang Ji Samsu.